Aduh bener nyen sawah teh tereh beres ya. Segadang diga beres ya nyen sawah teh ya. Coba lega ieu mah genah ya. Dan ngamplang sih mun ngamplang mah kaciri rataana teh. Si aing geus berhasil geus nyingkirkeun si Abah, aing rek menta sesana kasih kakek ayeuna keneh. Wah, si Agus bangun rek menta sesana duit ka dieu. Sabada teuing ah. Ieu euy keteun sawah ieu ya. Oh, Nyen sawah ah. heueuh atuh. Ngamplang ya. Hayang. Heeh nya Lain kayak orang teh tanyakeun euy. naon? Lain rek minta duit sasaran teh kamari ieu. Bahasa perjanjian teh nih. Perjanjian nu mana itu? Bahasa bahasa nu ning kamari ieu. Bahasa ceuk maneh ning kieu. Guys, si Abah nikah eureuna ku aing cenah duit sok 500 deui cenah ku aing langsung dibayar ke maneh. Oh, sesana sabaraha deui kitu? Apa 500 deui meureunana? Oh, kitu mah tuh aya keheulana tegoan di urang ya. Dari mah eta ka urang teh. Heeh. Kade kudu sesuai jeung perjanjian ah. Tah. Geus sunah. Pan perjanjian ge 500 deui. Heeh, pan eta kasih karya aing da sama geuning teu eta dikaitukeun di kontak teh ku aing hare-hare we geuning si Abah teu dieureunkeun geus datang urang we geuning kaitu ka si hajina ka kara si Abah Ya. dicocot. Aing mah kerja sama jeung maneh mah teu sesuai jeung perjanjian ke. Heeh, lamun meunang maneh mah utuh kabeh ku urang dibayar poa. Aing karunya kasih Abah belaan kumaha aing nelpon ka Pak Haji. Cenah dieureunkeun. Oh eta mah pokona teh hayang nyaho urang mah teh sakitu deui lunas. Aing teu tarima ke teu perjanjian teu sakieu. Oh sabada teuing eta mah rek ditarima rek moal pokona sabada teuing gitu da eta mah jeung urang lamun teu jeung urang mah pimilueun urang lah pokona terima bersih menang maneh hungkul pak ieu jeung urang. Pingkeun deui mah aing teu hayang kerja sama jeung maneh ke carana kitu mah. Sabada teuing rek kitu mah jeung urang teu Teu sesuai jeung perjanjian. pokona mah sagede kitu rek ditarima heug moalkeun bae. Perjanjian maneh ceuk maneh si Abah nikah eureuna ku maneh 500 kop cokot duit di aing. Lamun hasil karya maneh sorangan pan ieu mah jeung urang hasil karyana. Make alasan jeung urang Lain alasan. tamahan deui wayahna we. Geus sukut sakitu urang meunang. Tamahan. Eta geus menang ngitung mah sakitu teh. Aing hanas si Abah dieureunkeun. Eta sakitu teh maneh hasil karya maneh genep 100 urang 400. Jadi 1 juta kana-kana kitu. Bung acarana kieu mah aing mah engke deui mah teu hayang kerja sama jeung maneh ka ti sama tia aing mah. Teu hayang aing mah. Sabada teuing rek kitu mah dangke ge perlu deui ka aing. Ameh mah teu jadi masalah urang mah sabada teuing. Yang penting da lamun teu jeung urang mah panya urang beulah anti babergeg urang oge ka itu. Lamun teu dong sok jeung urang mah can puguh dieureunkeun si Abah teh hayang ngeunahna hayang pol 500 bari jasa aing najis teuing. Ingat teu sesuai jeung perjanjian sia kakek. Sia hanas ku hanas aing dipika izin ku si Abah. Sia mah kitu perjanjian 500 aing beulaan ngeureunkeun si Abah. Ayeuna kanyataan ngamer 100. Rasakeun sia kakek aing mah teu tarima sia engke deui mah moal hayang bisnis jeung sia mah aing. Ah, Sia mah kalaku pulutus geus pirang-pirang ku aing dibere 100.000 oge da tadi moal dibere deui ku aing. Sia genep 100 meureun eta geus pirang-pirang sakitu oge da jasana mah jeung aing. Sia mah hayang meunah sorangan we. Aya arek ke ditarima heug moal sabada teuing ka dieukeun deui duitna sia aing moal mah ku kulutus se. dibejakeun sia kakek kabusukan maneh ku aing tingalikeun ku aing dibeja-beja sia ka si Abah. Sok sia maneh sabenerna mah izin ka si Abah sia. Ah, ku aing tinggalkeun sia goblok. Aduh, aing gawe jadi sorangan ketempuhan euy. Gara-gara ngahancurkeun si Abah. Ah, aing mah gara-gara si kakek tak kitu teh mah goblok. Ah, teu ecereuk. Lain aing tita tadi lieur opat peuting teu mantong eta anjing. Teuing kudu madog teuing kusaha. Tapi kayak kamari teh aing teh aya masalah jeung si Agus euy. Moal kitu ku si Agus dipaling bangun aku si Agus. Lain lamun ku si Agus mah tayangan ku si Agus na tanyakeun lah. Ieu juga goblok pinggir. Naon mantu ka dieu tuh ngancurkeun di aing sugan. Bos. Ningali anjing aing teh leungit. Anjing nu mana ieu teh? Opat peuting eueuh mantog. Ah, nyawa. Aing rada curiga ka maneh pada masalah kamari aing jeung maneh. Mah ka disamarutin ka aing. Lain baguna heueuh ku maneh gara-gara eta ka anjing aing jadi eueuh. Wah, sok lono ringanan ka aing. Lain wayahna sieu pangeangankeun anjing aing. Nya ge aing ama ka maneh da moal kitu ke. Ah, dek berada beda pokona maneh euy bangunna teh. Ah, ngaganggu wae aing keur gawe. Aing ngaganggu wae pokona maneh dek wayahna anjing aing kudu aya. Anjing nu mana ieu teh anjing nu mana? Anjing nu badag nu tablo. Tah eta ge ning tah maneh mah nya heueuh eta geus dideukeutkeun anjing aing nu eta tah. Da nyamperkeun anjing mah goblok eta mah. Sugan sia mah nya matakan oge. Nah, sia Teu mah. baleg.
nyebut eta nyamperkeun remaja teh di badog ku aing. Ya, nu gede ge eueuh tak kieu sama api-api ngored teh nya. Disuruh babak mun kenang-kenang mun aing mah diadap dan ulti kita. Aing rumasa kamar ieu anjing nu saluran eta. Oh, nu gedena. Heeh. Kan aing mah makasih ya kamar ieu. Meureun emang duit 100.000. Teu ecreug. Meureun make duit dibere aing 100.000 kamar ieu. Wayahna sia kudu aya anjing aing teh teh. Heulaanan. Teu balik sia. Lamun we duit anu kamar ieu sesana teh di 500 sok. Mana? Nu kamar ieu teh sesana. Anu sesanu mana teh? Masa ditangangeurkeun si Abah. Nah, pokokna eta mah soal anjing mah teh beda di urusan lain jeung eta. Moal ke. Eta mah jeung aing hasilna karja. Cuma diberi duit 100 ke heulaanan. Nya engos teh anjing digodot ku aing. Nya da aing geus masalah. Masalah pokokna mah. Da aing amat ke diberi duit 100.000 masa penting kamarina deui. Doma aing leuwih berarti ku sia dia nya dang. Dipencit ku aing teu disate. Matakeun sia mah jadi bangsat, bangsa yakin kitu carana mah. Dikejo. Geus loba sia mah nya, matakan oge maling tinu aing teh loba sia mah. Loba kamar sia mah. Ku aing badog. Balik teuing. Sia mah teu ecreug pulang paling we. Kitu wayahna. Lain wayahna sia anjing aing kudu aya. Lamun eueuh sia naon we nu di imah ku aing digaradah sia. Gantian ku aing ku aya di awewena tuh. Teu ecreug najis teh aweuna mah du aing mah lalakina. Awas sia tah. Digadag di ku sia. Dia samantok moal bener jeung di patut mah. Mah dia ban badog wae teu ecreug sia mah. Rasakeun sia lamun taeun ku aing. Jelema edan dasar jelema kitu mah. Lain pi benereun. Lain pi dulureun nu kitu mah. Nuding sangeunahna eme majar teh di leungit. Majar teh ku aing cenah si goblok dasar. Ting ku anakna sugan dipencit meureunan. Mun anjing mah nya heueuh wae ku aing meureun make duit 100. Ngas ku aing dijual di kejo sakalian sia. Tong samantok ku si dibadag ku si Agus geus jelas geuning nya. Ngaku di alem ku aing. Da jelas ku si Agus sedengkeun teh anjing geus pada nawar. Berarti leuwih ti sakitu, leuwih ti nu basa urusan si Abah nu gopeta leuwih si kehed eta. Tapi hiji waktu tong disebutkeun ngaran aing salamun teu beunang deui. Tong disebutkeun ngaran aing Agus, sia bakal beunang deui. Naon carana ku aing mah diakalan beunang ku aing pasti sia. Balik sia. Sok sia ku ke ku aing ditungguan sia ektik babah mana oge. Sok aing mah asa-asa. Sok dagoan ku aing sia kakek.